di tengah camentrang herang mata wene berem koneng lan sinulang nyereng kebeng asa nyusup bulu urung asa anu mabak-bakuan ahungnya paralu ahungnya paralu ahung ka langit ahung ka bumi langit mandiri bumi lucita jaya sangkala wisesa neuteur milas adegan kabeh siluman jaya namang kasing sedak cenana benang ku aing hong kimanda hong aing nyaho ratus sia nu calik di gunung bukit buli gere putih Sampurasun kalarsan ieu aya di makbarona yang dalam cakra nagara hiji atanapi yang praja sasana atanapi yang suragostika anu kalarsan dumukna di bumi nagara disimpan ieu yang mangrupikeun bupati ngawitan Panjalu putrana Eyang Wiradipa putra katilu di Eyang putra kedua di Eyang Wiradipa. Nah lungsuranana di Eyang Cakra Nagara hiji teh salah sawiusna ka Eyang Cakra Nagara 2 anu di Pangjar diterakeun ka Eyang Cakra Nagara 3 anu di Situ Lengkong. Eyang mangrupikeun bupati dina zaman kabupatian di Panjalu saat atau saya terkenal dibuka kunya eta nama saya mas barengna Eyang. Alhamdulillah urang ayeuna silaturahmi ka Eyang. Sampun. Kacarioskeun dalam Cakra Nagara hiji geus kagungan putra sahiji tur ampuh dedeg salira Raspati parangi salira alus nami eta murang kalih Cakra Nagara kapindo dina lami rama geus kalangkung sepuh lajeng nyaur Raden Pati reujeng abdi para sepuh teu lila sami sarumping kapadeleman geus ancou dalam demang Cakra Nagara geus lungguh jeung putra dipancaniti dalam didinya ngedawuh dipenta rempuku kami nyelehkeun ieu ka Prabon nya ka anak Cakra Nagara nu mashur masrahkeun jeneng bupati hatur sadayana rempuh henteu langkung karsa Gusti siang wengi abdi ngantos tutas mutas harita ngangkat tumenggung abdi-abdi suka ati lajeng sadayana munjung tigas munjung amit balik geus bubaran ti karaton tetep lulus anu mangku kadatun kacaturkeun lami-lami dalam demang geus pupus mulasara geus salsik dipendem mundu ka sohor.